Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-khamisu ari anu kalimana ala tajassasa. Eta yen ulah naluntik anjeun ala akhika kadulur anjeun wala tabhasa sareng ulah neangan anjeun an sidqi kalamin namami tina benerna obrolan jalma anu ngadu-ngadu. Liqaulihi ta'ala karena dauhan Allah ta'ala wala tajassasu kana lapad wala tajassasu. Wala tajassasu sareng ulah naluntik alanjeun kabeh. Asa disu ari anu kagenepna alla tahkia eta yen ulah ngahikayatkeun anjeun li ahadin ka hiji jalma kalaman kalaman kalamam kalaman namami kana obrolan jalma anu ngadu-ngadu kaila takuna karena supaya henteu aya anjeun bihi ku sabab itu kalam teh namaman eta jadi jalma anu ngadu-ngadu mamegetaban sareng anu gibah patakoa tuluy tiba anjeun fima dina perkara nahaita anu ngalarang anjeun anhu tina itu emma. Wan namamu sareng ari jalma anu ngadu-ngadu in sodako eta lamun bener ieu si namam fasidkuhu mangka ari benerna ieu si namam qabihun eta goreng. Qala ngadawuh sab'adul hukamai sapalih pirang-pirang ahli hikmah. Asidku ari bener yazinu eta ngagindingan ieu sidku kulla ahadin ka satiap-tiap jalma illa su'ata kecuali jalma anu lempang kana ngadu-ngadu. Fa inna sa'iya karena sayaktosna jalma anu lempang-lempang kana ngadu-ngadu adamu eta pang dicacadna wa athamu ma sareng pang dosana perkara yakunu anu bukti ieu sa'i in sodako la eta lamun bener ieu si sa'i wallahu a'lamu bissawab.